Mak, ayah paket COD tadi. Para paketna dibayar teh kumaneh? Bayar di mana duit nari emak? Pan isuk poe dibere duit sia teh. Or, eta mah duit kerja aja atuh. Ari kitu teh ieu, make heula we duit nu aya. Tibatan paketna diretur mah. Kamu dibayarkeun kayak kerjaan orang eueuh meureun. Sia mah dipake ku indung oge meni banget. Komo deui lamun dipake sedekah. Ari hirup rosok hitungan ieu. Komo sedekah mah ulah hitungan. Heeh. Ka mana maneh? Rek nyeseuh. Ya sakalian atuh pangnyeuseukeun cekek mak. Mana dia? Neangan naon, Mak? Neangan duit. Eta tadi di jaket aya duitan weuh. Aya, Tah geuning, mana dia keun? geus eueuh duit na oge. Tah dikamenakeun. Tadi teh anu minta sumbangan emak ka Imah. Jadi dibikeun we duit teh. Itu sia, nah make dibikeun. Kan cek emak oge pake heula we nu aya. Eta teh keur maya setoran motor sia teh. Mana dia keun sasana? Eueuh, emak. Dibikeun kabeh. Kata si jurig, nah make dibikeun kabeh. Kan cek emak ge ari sedekah mah tong sok hitungan.